Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuju naraon mang tos ngaropi tacan. Ngopi heula atuh bari ngopinya nonton video yeuna ame rada santuy gitunya. Seperti biasa sim kuring bade masih antarang deui tentang jampe. Lamun ayeuna mah ye jampena kangge kasalametannya. Jadi jampe tolak bala. Nah, tapi sataacan lanjut kana jampena, coba di subscribe heula channel ieu nya. Ame sim kuring teh rada semangat nguploadna, nge-share-na nya. Masih antarang. Sok di subscribe heula. Lamun misalkan anu atos nge-subscribe, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan video sim kuring ieu tiasa bermanfaat kangge sararea jeung barokahnya kaangge lamun anu tiasa mah. Nah, sok bilih bade diserat, sok siapkeun balpen jeung kertasna, sok dangukeun ye jampe tolak bala. Alam peuteung ngabuder, jin nyiliwuri setan kumelendang. Sieuh kanyere panyinglar, bura jaringau pamunah. Puh puh, mangkat indit tong gunasika kakula. Hu Allah. Tah eta jampe tolak bala nya. Eta teh jampe kasalametan jang ngusir-ngusir aura-aura negatif lah nya. Bisa aya nu heureuy nu kumaha sok we dibacakeun jampena. Da zaman kapunggoro ge ieu teh sok diangge nya ku karuhun urang teh. Da sim kuring mah mung tiasa ngingetan deui ngaguar deui nya tong nepi ka leungit ye sagala rupa-rupa jampe teh nya. Mun sakitu video ieu nya, mudah-mudahan videona bermanfaat. Lamun aya komenan sok di komen. Lamun misalkan resep kana videona sok di like, bade dibagikeun oge ka baraya, ka rencangan, ka dulur, sok mangga wae nya. Pesan terakhir ti sim kuring seperti biasa, tong hilap sodaqoh, tong kabangetan mun arek sodaqoh, tong hitungan nya. Da moal rugi moal sodaqoh mah jang bakal bekel ke urang di akhirat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.